Sampurasun barudak. Rampes teh Inul. Puji Gusti. Waduh garelis karasep ieu teh. Joy kasep mega gelis gea sehat gelis deh. Duh. Bunga pisan teteh Inul ya. Aya rerencangan? Yuk orang sapara rencangan di bumi. Hayu. Kumaha damang rerencangan di bumi? Aduh, aya nu teu damang saurna ge. Batuk. Muhun, sing enggal damang nya. Nah, muhun saurna tuh. Oke. Sobat Caki anu di bumi, Gea, Joy sareng Mega. Ayeuna urang ngadangukeun carita kitab suci nya. Ayo. Ya kieu caritana dina kitab suci. Aya urang Parisi. Urang Parisi teh naon ciknya? Aya nu apa? Urang Parisi teh urang ahli Toret zaman harita di Israel. Abad 2 sebelum Masehi. Lami pisan eta mah nya. Tahun sabaraha nya eta teh? Teu acan lahirnya, teu acan kieu. Urang Parisi teh seueur pangjiretna ka Gusti Yesus. Ya. Pamimpin agama teh saririkeun ka Gusti Yesus. Bakat ku ngewa, maranehna teh boga niat hayang nyingkirkeun Yesus. Pura-pura nanya ka Yesus, tapi sebenarnya mah bade ngajiret Yesus. Ngan hanjakal maksud maranehna teh gagal. Salah sahijina kieu. Maranehna urang Parisi aya nu bade ngajiret Yesus. Aranjeunna teh naros kieu ka Yesus. Yesus, dupi kumaha pami bade hirup anyar teh cenah. Yesus henteu kajiret. Malik naros ka anjeunna. Nah saur Toret kumaha? Nah hanya Gusti Yesus naros kitunya. Panan eta teh nu naros teh ahli Toret. Jadi Yesus malik naros ka maranehna saur Toret kumaha? Tah, anjeunna kan araranjeunna apal yeuh Toret. Dijawab diwaler ku maranehna ku ahli Toret. Kieu, urang kedah sagembleng nami asih Gusti. Ceuk anu nanya teh. Boh dina hate, boh dina emutan. Kitu deui dina laku lampah urang. Teras urang kedah nyaah ka sasama manusia jiga nyaah ka diri sorangan kitu walerna urang Parisi teh. Saur Yesus deui kieu nya. Leres eta bener. Teras nanging kitu ceuk maranehna teh nya ceuk si urang Parisi teh. Nah kumaha anu kedah dianggap jalmi anu sasama teh? Nu mana? Nu kedah dipika asih teh? Saur Yesus kieu. Aya hiji perumpamaan. Aya hiji jelema indit ka Yeriko. Palebah anu sepi, manehna aya nu ngabegal. Bekalna dicokot. Terus manehna diroga hala. Terus kitu indit we. Diantep ngagoler di tengah jalan si jalmi ieu teh anu aya di Yeriko ieu. Teu lila aya imam ngaliwat di lebah dinya. Ninggal aya nu ngagoler. Ku eta imam ngan ukur direret, ditinggal hungkul. Teras diantep ngagoler di tengah jalan. Gitu deui aya nu liwat guru agama. Tadi saha barudak nu ngaliwat? Imam. Ayeuna nu ngaliwat teh aya guru agama. Janten aya duanya dua jalmi. Aya nu ngaliwat guru agama diantep oke. Da saurna teh abi kan bade ngabulang. Teras kitu engke abi najis diantep. Teras kitu teh harita ge aya orang Samaria ngaliwat dinya. Ninggal aya orang nu ngagoler. Saha ieu? Wah, getihan belah dieu, luka belah dieu, ieuna teh tos teu katinggali jalmi. Karunya tuh baru dak meninggal kitu. Karunya. Pan baru di bumi. Karunya oge nya.
mohon karunya sapertos jalmi Samaria ieu karunyaeun anjeunna teh dicandak we di ubaran terus dicandak ka hiji bumi terus dititipan artosna ieu kanggo ngubaran jalmi ieu nya punten abdi bade angkat heula ke pamikiran ke abib ka dieu deui saur anu urang Samaria ieu urang naon barudak Samaria. urang Samaria nah saha anu tilu ieu saur Yesus teh nu kahiji imam diantepnya nu kadua imam guru-guru agamanya diantep anu katilu dongkap jalmi Samaria itu diantep diubaran si jalmi orang anu ngaliwatan orang Yeriko ieu janten dia nya eta teh perumpamaan ti Yesus ka orang Parisi janten orang Parisi teh terangan yen saha anu disebat sesama manusia teh kinten-kinten dia barudak saha jalmi sasami jalmi teh imam henteu ngubaran diantep guru agama henteu ngubaran diantep urang Samaria nu teu apal eta jalmi anu di Yeriko ngubaran janten anu disebat sasami jalmi teh urang Samaria ieu sanajan teu apal sanajan teu apal saha eta kasih mika asih ka sasama manusia nya urang kedah mika asih yuk nya sami-sami nya 1 2 3 urang kedah mika asih ka Gusti sareng ka sasami jalmi yuk urang tutup heula carita kitab suci dinten ieu urang tepang deui di carita kitab suci salajengna Gusti Yesus ngaberkahan dadah.